Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi ieu bade tataros ka pengersana Ceng Sadam ye Ceng Peri. Anu bade ditaroskeunana nyaeta kumaha carana hayong hidup tenang. Nyaeta lah nu pertama pertarosanana kumaha carana hayong hidup tenang. Kumaha komentarna Ceng Sadam? Hirup tenang teh saya kudu intina mah kudu tenang lah. Tanya kan kedet nangnya carana gitulah kan tenang mah gampil lah. Carana teh nya kudu tenang dawuh deui cara lamun urang ulah resah paling tenang. ulah resah paling ge carana ulah resah ngarah naon ngarah tenang dan gitu dari hayang asli tenang mah kudu tenang. Oh gitu. Tenang bisa Kudu tenang. Nah ari kieu kan lamun loba duit lah lobana cek batur makan lamun loba duit pasti bakal tenang eta bener apa henteu? Teu ngajamin. Tengah jamin ya. Ngajamin. Dari tenang mah tenang we. Sanes masalah duit berarti nya. lain Sanes. masa tenang Kadang loba duit ge teu tenang mah teu tenang dari tenang mah kudu tenang. Penginten gitu da. Oh, nya sakitu. Eta teh jiga heureuy ning heureuy. Oh gitu. Jiga heureuy tapi serius meureunnya. Tah eta maksud teh. Nya panginten sakitu jawabanana ti pengersana Ceng Sadam. Atos bae pangintennya kayak dilanjut deui ku waktu anu sanesnya pengersanya. Mun. Ya tutup bae tuku salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah